Kapan ayo? Eta kalapa teh. Kelapa. Nu batur eta mah. Semaskeun teh. Kemana? Tadi turun dengan kalapa. Tuh loba mah di ditu kalapa. Teuing di ditu mah jauh. Hah? Jauh. Jauh naon sih teh? Ini we nu deket atuh. Di mana? Ha itu buruk ka itu tuh. Anu dihanap eta we tah. Bukannya ini bisa naik tuh. Salah we urang di cobaan lah. Buru itu. Nu mana? Eta teh ngan ieu batur lu beje-beje we. Oh nu maneh semua. Kan urang mah boga tangga kalapa jeung jalan manggoda mana tuh. Balik. Buru mah pokoknya. Santai ya kalau panas ya. Nya. Wah, ini milik euy. Di ewang gimana tuh? Ada bawa buru. Ya, saya batur mangkokeun. Moal. Ayo buru. Jangan mana? Ka itu ka dieu. Di mana nih? Itu bro. Bawa di. Aduh. Sumpah lah. Awas we. Hanya menang diri kuih urang mah teh. Berarti adek ngawan saya nu ngalakeun. Sahanya nu ngalananya. Ya ayo mah. Urang mah pasti menang diri wae. Dibilah sekni kalau nyokot budak mah. Sabeninya. Apa teh? Urang nu ngalana dia. Lagi bedanya. Kan nyokot lah ieu na. Tahu sih teh. Nah, kita besok. Saya sama aku pes. Macam aku bedog ya tuh. Hiji ewang, mana hiji? Haik mah. Pernah sih bukan alila sih teh. Bisa. Belum haus manten. Buru. Cahayu ka. Nah, itu bedog itu ngaranna. Nah, saya dibikin ke orang, pasti kada kumane. Mana bagian masih kan tadi orang nu naik meureun. Naik di mana gitu? Buru lah, di hana. Buru lah. Loba tanya. Mana buru. Aduh. Naon sih teh? Teu beunang. Ngarawas wae. Rawas sih. Yang itu pingsan. Hah? Pingsan. Itu lah. Halus. Urang kan salah mesekna. Kumaha tuh? Tutup. Ayo tuluikeun. Muncrat di sana muncrat kena bunga tuh menang parawan tuh. Di mojang teh lah eta we duanana tuh. Hah? Bisi moal wareg. Bisi wareg. Jangan ngomong teh. Teh kumaha din geus. Tong kitu atuh nya kita caranya di tutorial ieu. Tutorial geus beres. Ya Mana eta mah? Membuka Buru tuh haus ieu. gitu. Colok. Aya kalapaan. Kita belah. Bangunnya segar eta. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ku mana cobaan lainnya. Iya tuh. Ya, Urang anu mesek dan nu nginum kumaha itu? Kan orang nu naik ti heula. Bangun-bangun itu. Gimana tuh? Segala tuh. Seger. Bismillahirrahmanirrahim. Poho orang tuh baca bismillah. Alangan gimana lah. Ini kira sana teh. Coba nyoba. Lain asa kumaha itu rasana nya? Coba nyoba. Kelak. Asa hambar sih. Hambar kumaha. Nah, bener asa hambar. Beak atuh kumane. Heula. Urang ge hayang. Kalau orang di padang, bukan
Apa orang mau jadi ala? Kita gunawan budaknya. Aduh. Kita gunawan. Capek. Kabut dia.